Indit balang siar pangabutuh pusaka hiji-hijina tuluy sorena diajak nonton lomba Agustusan ku tatangga. Bismillahirrohmanirrohim. Tah isuk-isuk ayeuna mah pagawean si Buni teh pada nyabak. Si teteh pangais bagian muihkeun bubututan. Tah ieu si bungsu bagian mulasara panggojodan. Heueuh pangsarean besti panggojodan teh. Kulantaran migawena teu pati purun meureunnan eta teh. Jadi we semu perengu kitu geuningan. Atuh jerut we turun si Bunit mah ka dapur. Nyampak di dapur teh tempo besti eta wawadahan ku naleng nongna celok di mana wae. Hayu we besti urang ampih-ampihkeun ka tempatna masing-masing. Atuh geus arampih maka imahna. Tuluy we urang pan ieu mejana sing kagulawi mungpang meungpeung itu pagawean anu di luhur aya nu nyabak ngarah pagawean di luhur beres dihandap beres. Singkat cerita mejana geus gulawi lanjut we ayeuna mah urang ngampihkeun wadah nu bararesihna tring tuh geus ararampih we ayeuna mah tuluy we ayeuna mah urang maranian wadah nu rarewokna da kulantaran geus cangkeul cenah nungguan ta tadi heueuh nyabongan saha atuh cekeng teh lain haridang marani ku sorangan kadinya. Singkat cerita maranina geus beres wawadahan teh lanjut we ayeuna mah urang sasebret panincakan besti keun bae ulah bosen-bosen nempo si Bunit kikieuan wae. Singkat cerita deui wae ieu si panincakan geus gulawi kulantaran poe ayeuna teh jadwal balang siar pangabutuh pusaka hiji-hijina atuh geuleuyeung we ning si Bunit jeung si bungsu teh menuju ke dia mana. Alhamdulillah ning tah keur aya besti hayu we ayeuna mah urang jadi wartawan heula pas ditaros teh bapa mah hoyong lauk atah cenah arek nyieun pinang sabab sok resep caina cenah tuluy we lamun aya kicimpring mah meuli cenah atuh selebrung we ning si Bunit jeung si bungsu teh menuju ka pasar ning tuh teu lila geus jeleg deui we di pasar. Hayu we ayeuna mah urang meuli heula lauk atah besti tuluy we meuli gula nata tuh kabeneran kicimpring ge aya deui lanjut kana persabunan jeung roti bulanan tah terakhir mah urang jajan we ning ieu. Singkat cerita balanyana geus beres tah ieu si bungsu da keukeuh hayang ku sorangan besti ning tah geus nepi di imah mah bagian ku si Bunit we. Alhamdulillah ya Allah capek sekali kulantaran ieu beuteung geus bebeledagan hayu we besti urang jejelan heula ku sangu ngarah rarepeh teu kokoceakan ari pek teh teu kungsi lila torojol we aya tetangga nyamper hayu cenah Bunit urang nonton Agustusan di sawah kulantaran si Bunit mah meakeun heula sangu tadi teh jadi we initna paneuri ning ieu si tetangga mah geus ka mana we bari perlombaan age geus tereng ngeusan ari pek teh torojol we ning tah nyamperkeun tetangga teh nyampak teh eta ibu-ibu keur ngarojokan naon cenah tapi naon wae bentuk permainanna lamun pesertana ibu-ibu sok rame ngeun hanyakal we si Bunit mah datangna ka beurangan tah ieu tangkal rebutan anu bapak-bapak tah ieu mah anu anak-anakna tuh si Bunit mah bagian barang gayem we pagaweanna teh teu barang gayem popotoan ning tah ari pek teh teu katange naek na eta bapak-bapak nyampak teh geus nyong celok di luhur nya tungtung namah dibagi rata we ning ieu heueuh da kerja keras sarerea apana da anu di luhur ge moal nepi lamun eueuh nu dihanap. Sesi permainan geus beres lanjut we ayeuna mah kana sesi jajan ning tuh jol panggih ieu teh jeung tatangga sapipi padahal di lemur mah jarang panggih nya ge napel ning tuh jol panggih deui